Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wal maqalatu tsaminata asyrata. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaminata asyrata anu nomor ka 18na. Qala parantos ngadawuh sa nabiyu Kangjeng Nabi alaihi eta muga tetep ka Kangjeng Nabi assalamu ari salam. Inna fi jam'il mali khamsata asya ilaih kana kaul anu neme. Inna fi jam'il mali sayaktosna eta tetep dina ngumpulkeun kana harta khamsata asya'a aya 5 pirang-pirang perkara minas sifati tina pirang-pirang sifat al madhmumati anu dicacad anu tercela. Al anaa tegesna kahiji aya kasangsaraan ai dzillata tegesna kahinaan wa husulal masaqoti jeung hasilna karipuh. Fijam'ihi dina ngumpulkeun kana mal ail mali tegesna kana harta. Wasugla sareng kadua ayana katungkul ayana kasibukeun an dzikrillahi ta'ala ningalkeun kana zikir ka Allah ta'ala mahalur Allah biislahihi kusabab molahkeun kana itu mal ail mali tegesna kana harta. Wal khaufa sareng katilu ayana rasa sieun min salibihi ti jalma anu nyokot kana itu mal ay akhidhihi tegesna ti jalma anu nyokot kana itu mal bil qahri kalawan dipaksa au bil ikhtilasi atawa kalawan dilicikan. Wasarikihi jeung ti jalma anu maling kana mal ay akhidhihi tegesna ti jalma anu nyokot kana mal khafyatan kalawan susulumputan. Wahtimalas mil bakhili sareng kaopat ayana mikul kana gelar jalma anu koret linapsihi pikeun dirina itu jami'il mal jalma anu ngumpul-ngumpul kana harta. Wa mufaraqatas solihina sareng kalima ayana misahan bergaul jeung jalma-jalma anu saroleh min ajlihi tina arah-arah itu mal ay min ajli hidmatil mali tegesna tina arah-arah ngahidmah kana harta. Wa fi tafriqihi sareng sayaktosna eta tetep dina misahan kana itu mal takdirna wa inna fi tafriqihi ail mali tegesna harta bijroihi sarta molahkeunana kana itu mal ala sabilil khairi netepan atas jalan kasayaan khamsata asya'a aya 5 pirang-pirang perkara minas sifati tina pirang-pirang sifat al mahmudati anu dipuji anu terpuji. Rohatan nafsi tegesna kahiji ayana tenangna diri ail badani tegesna awak minta bitolabihi tina lantaran capek nyuprih kana itu mal ail mali tegesna kana harta. Wal firogo sareng kadua ayana leluasa waktu luang lidzikrillahi pikeun zikir ka Allah ai tabatula tegesna waktu nyorangan ila dzikrillahi pikeun zikir ka Allah ta'ala mahalur Allah wal inqita'a jeung narima terputus ti makhluk. Min hifdihi tina lantaran ngajaga kana itu mal ail mali tegesna kana harta. Wal amna sareng katilu ayana rasa aman aya adamal khaufi tegesna eueuhna rasa sieun min salibihi ti jalma anu nyokot kana mal wasarikihi jeung ti jalma anu maling kana mal. Wa sareng ari itu sarik al akhidu eta jalma anu nyokot min mahruzin tina perkara anu dijaga bihafidin ku penjaga. Au bimakanin atawa dijaga teh ku tempat bila subhatin kalawan tanpa ayana saliru. Waktu sabas mil karimi jeung kaopat aya karaihna gelar jalma anu bager linapsihi pikeun dirina si jalma anu teu ngumpul-ngumpul kana harta. Wa musahabatas solihina sareng kalima ayana ngabarengan bergaul jeung jalma-jalma anu saroleh li firoqihi karena misahanana kana mal. Qala parantos nyarios sabadul fusohai sapalina jalma-jalma anu paraseh judur rajuli yuhabbibuhu ila addadihi ilaih kana qaul annemi
Judur rojuli ari bagerna seseorang yuhabbibu eta ngajadikeun resep itu judur rojul hu kasih rojul ila adadihi ka pirang-pirang musuhna itu si rojul. Wa bukhluhu jeung ari koretna si rojul yubagidu eta ngajadikeun geheul itu bukhluh hu kasih rojul ila auladihi ka pirang-pirang budakna itu si rojul. Waqala sareng parantos nyariosa ba'dul fusohai sapalina pirang-pirang jalma anu parase khairul amwali mastaraqqa hurron wa khairul a'mali mastahaqqa sukron kana kaul anu neme khairul amwali ari anu pangsae-saena tina pirang-pirang harta ma eta harta istaraqqa geus ngajadikeun abid itu ma hurron ka jalma anu merdeka ieu teh kan istaraqqa eta sidan tina rokok. Wa khairul a'mali jeung ari anu pangsaena tina pirang-pirang amal perbuatan ma eta amal istahaqqa geus ngahak itu ma sukron kana disukuran. Wal maqalatu sareng ari maqalah atasyata asrota anu nomor ka-18 na an Sufyan ats-Tsauri eta tetep katampiti Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Naon la yajtami'u fi hadza zamani li ahadin malun ila wa indahu khamsu hisolin ilaih kaul anu neme. La yajtami'u moal narima kumpul fi hadza zamani di zaman li ahadin pikeun saurang oge naon malun harta ila wa indahu kecuali barina eta tetep disandingan itu ahad khamsu hisolin ari 5 pirang-pirang perkara ai sifatin tegesna pirang-pirang sifat madhmumatin anu dicacad tulul amali tegesna kahiji ayana panjang angan-angan eta roku bima tegesna ngarep-ngarep kana perkara yastabadu bakal narima jauh naon husuluhu hasilna itu ma wahirsu golibin sareng kadua kadenembes resep terobsesi kana perkara anu galib anu biasa bae parogibu mangka ari jalma anu resep di dunia kana dunia kan isina golib teh dunia biasa bae dunia mah kitu cek agama mah parogibu mangka ari jalma anu resep di dunia kana dunia malumun eta anu dicawad wa talibu puduliha jeung ari jalma anu nyuprih kana leuwih tina dunia madhmumun eta anu dicacad warug batu sareng ari resep innama tahtasu eta pasti nawungkul tangtos itu rugbah bima kana perkara jawaza ngaleuwihan itu ma haddal hajati kana batasan kabutuh wal fudulu sareng ari pudul leuwih innama yunto laku eta pasti nawungkul dibahasakeun itu pudul alama kana perkara zada ngaleuwihan itu ma ala qadril kifayati kana ukuran kecukupan. Qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam laisa khairukum man tarakad dunya lil akhirati ilaih kana dawuhan anu neme laisa sanes saha khairukum anu pangsaena ti aranjeun sadaya man eta jalmi taroka parantos ninggalkeun itu man ad-dunya kana dunya lil akhirati pikeun akhirat wala jeung sanes anu pangsaena ti aranjeun sadaya jalma anu ninggalkeun logatna teh kitu berarti takdir teh wala khairukum man taroka al akhirata kana akhirat di dunya pikeun dunya walakin khairukum jeung tatapina ari anu pangsaena ti aranjeun sadaya man eta jalmi akhoda geus nyandak itu man min hadhihi tina ieu dunya wa hadhihi jeung ti akhirat waruya sareng parantos diriwayatkeun anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naon annahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi nikmal matiyatud dunya ilaih kana kaul anu neme nikmal matiyatu nikma kacida saena naon al matiyatu tutumpakan ad-dunya ari dunia fartahilu mangka kudu narumpakan aranjeun sadaya hakana dunia tubalik maka bakal nepikeun itu dunia kum kamaraneh kabeh al akhirata kan akhirat wa qala sareng parantos nyariosa Aliun Sayyidina Ali ibnu Abi Thalibin anu jadi putra pambegetna Abu Thalib karramallahu wajha ad-dunya daru sidqin ilaih kana kaul anu neme ad-dunya ari dunia daru sidqin eta tempat sedekah
liman pikeun jalma sodako geus ngabenerkeun itu man ha kana sodako. Wadaru najatin jeung ari dunia eta tempat kasalametan takdirna wa dunya daru najatin. Liman pikeun jalma fahima ngarti itu man anha tentang dunia. Wadaru ginan jeung daerah kabengharan. Liman pikeun jalma tazawwada geus bebekelan itu man min hatina itu dunia. Wasuhun sareng katilu koret sadidun anu banget. Aya buklun tegasna sifat koret mutaun anu diturut. Wakilatul waroi sareng kalima saeutikna waro. Aya adamuhu tegasna eueuhna waro. Fal waro mangka ari waro apik huwa eta ari itu waro ijtinabu subuhati eta ngajauhan kana pirang-pirang perkara anu subhat. Perkara-perkara anu samar hukumna duka halal duka haram. Khaufan karena sieun minal wuku'i tina tumiba fil muharramati dina pirang-pirang perkara anu diharamkeun. Wakila sareng dicarioskeun naon huwa mulazamatul a'malil jamilah. Kawal anu neme. Huwa ari itu waro mulazamatul a'mali eta ngamulazamah kana pirang-pirang amal, ngadawamkeun kana pirang-pirang amal al jamilati anu indah anu sae. Wanisyanul akhirati sareng kalima poho kana akhirat. Qala parantos nyariosal qailu jalmi anu nyarios ya penyair. Ya khotibad dunya he jalma anu ngalamar kana dunia, he jalma anu ngahitbah kana dunia, ila nafsihi pikeun dirina itu khotib. Innalah sayaktosna eta tetep pikeun dunia fi kulli yaumin dina saban-saban poe kholilan aya kekasih. Ya peringatan, jalma nu ngalamar kana dunia, inget dunia mah lain jomblo, loba kabogohna, saban-saban poe boga kabogoh. Tastan kihu bakal menta dikawin itu dunia al ba'la kasalakina wa qadwatiat. Bari nyata geus ngawati, ngaehem itu dunia. Jadi sifatna dunia mah bakal menta kawin ka jalma anu geus ngawati ka manehanana. Ngahem memeh kawin gitu. Jadi jablay dunia mah. Fi maudhi'in sayaktosna eta tetep dina tempat takdirna inna fi maudhi'in akhara anu sejen minhu ti al ba'la badilan aya gaganti. Jadi mun maneh eueuh ge dunia mah bakal kawin deui gitu. Da loba gagantina. Di saban tempat aya, di saban waktu namahan. Maqbalad dunia, duh aneh dunia make bisa narima lihutobiha ka pirang-pirang jalma anu ngalamar kana dunia likotlihim karena rek maehanana ka itu hutob kotilan barina anu dipaehan kotilan tegasna dipaehan. Jadi dunia mah lamun narima ka jalma nu ngalamarna eta teh tujuanna teh rek dipaehan cek ieu penyair teh. Ini sayaktosna abdi lamugtarin yakin eta anu katipu. Wa innal bala jeung sayaktosna bencana ya malu eta geus beramal, geus ngajebak itu bala pijismi dina jisim abdi qalilan. Barina anu saeutik qalilan tegasna anu saeutik. Tazawwadu mangka kudu barbekelan aranjeun sadaya lil mauti karena rek menghadapi maut. Zadan kana bebekelan. Faqad nada maka nyata geus manggil sal munadi anu manggil ar-rahil kana obrolan anu bieu. Berangkat cenah kitu. Air kabu tegasna kudu tarud tumpakan maraneh kabeh marku bakum kana tutumpakan maraneh kabeh artina irkabu kudu naik maraneh kabeh marku bakum kana kendaraan maraneh kabeh kitu. Wasiru jeung kudu berjalan maraneh kabeh fitoriqil akhirati dina jalan akhirat. Wal maqolatu sareng ari maqolah al isruna anu nomor ka-20 an Hatiminil al-Asom eta tetep katampi ti Hatim al-Asom rahimahullahu amin annahu sayaktosna eta sayaktosna itu Hatim qala eta parantos ngadawuh itu Hatim al ajalatu minasyaitoni ila fi khamsi mawaddi'a ilaih kana qaul an-nami. Al ajalatu ari rurusuhan ail isra'u tegasna menyegerakan fil umuri dina pirang-pirang perkara minasyaitoni eta tetep
ti setan ila fi khamsi mawadhi'a kecuali dina 5 pirang-pirang tempat. Fa innaha karena saektosna itu ajalah ail ajalata tegasna rusuh fiha dina itu khamsi mawadhi' min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eta tetep tina sebagian pirang-pirang sunahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana cenah nu 5 teh? It'amid dhaifi tegasna kahiji masihan tuang ka tamu bima ku perkara la yatakallafu henteu ngabebanan itu ma indal mudhayyifi mungguh tuan rumah. Idza nazala di mana-mana ngenong itu si tamu ai dhaifu tegasna si tamu fi manzilihi di imahna itu mudhayyib. Wan Abi Hurairah sareng katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu amin naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saektosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Rasul man at'ama akhahul muslima ilaih kana qaul anu neme man ari sajalma at'ama eta parantos masihan tuang itu siman akhahu ka dulurna itu siman al muslima anu muslim sahwatahu kana anu dipikahayang ku itu si akha harrama maka pasti ngaharamkeun huka itu si man atama sahallahu Gusti Allah taala mahlur Allah alan nari atas neraka. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa al Baihaqi Imam al Baihaqi. Wa an Abdullah ibni Amrin ibnil Asi sareng eta tetep katampi ti Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhum amin naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saektosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Rasul man at'ama akhahu minal khubzi ilaih kana qaul an-nami man arisa sajalma at'ama eta parantos masihan tuang itu man akhahu kadulurna itu siman minal khubzi tina roti hatta yusbi'a sehingga yen ngawarengkeun itu si man huka itu si akhah wasaqo jeung masihan itu si man huka itu si akhah minal ma'i tina cai hatta yurwiya sehingga yen nyegarkeun itu si man huka itu si akhah bauda maka jauh itu si man minan nari tina neraka sab'a khonadiko kalawan jauhna teh 7 parit. Kullu hendakin ari saban-saban saparit masih rotu sab'i mi'ati amin eta ukuranna teh saperjalanan 700 tahun. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa An-Nasa'i Imam An-Nasa'i wa Tabrani sareng Imam At-Tabrani wal Hakim sareng Imam Al-Hakim wal Baihaqi sareng Imam Al-Baihaqi. Wa tajhizul mayyiti sareng kadua nu ulah ditunda-tunda teh ngurusan ka mayit bil gosli kudi mandian wa takfini jeung dikapanan wa salati jeung nyolatan alaihi ka itu mayit wa dafni jeung dikubur ngubur. Idza mata di mana-mana geus maot itu si mayit yakinan kalawan yakin. Ruya parantos diriwayatkeun naon anahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi inna awalama yujazal mu'minu ilaih kana qalan nume. Inna awalama saektosna anu pangheulana tina perkara yujaza bakal dibalas saal mu'minu jalma mukmin ba'da mautihi dina sabada mautna mukmin. Ayug faro eta yen dihampura itu si mukmin dijami iman pikeun sakabehna jalma tabi'an nuturkeun itu man janazatahu kana jenazahna itu si mukmin. Rawa parantos ngariwayatkeun huka itu kana itu hadis sa al Baihaqi Imam al Baihaqi. Waruya sareng parantos diriwayatkeun non anahu saektosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi idza mata rajulu ilaih kana qaul anun mi. Idza mata di mana-mana parantos pupus sa rajulu seseorang min ahlil jannati ti kalangan ahli surga istahya maka izin sa Allah Gusti Allah azza maha agung Allah wa jalla jeung maha mulia Allah ayu adziba kana yen ngadab Allah man kajalma hamala nanggung itu si man huka itu si rajul waman jeung kajalma tabi'a nuturkeun itu si man huka itu si rajul kana mayitna waman jeung jalma salat nyolatan itu si man alaihi ka itu rajul min ahlil jannah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Adailimi Imam Adailimi. Wa tazwijul binti sareng katilu nu ulah diengke-engke teh ngawinkeun ka budak awewe tah. Mangga nu gaduh budak istri geura narikahkeun. Admin ge alhamdulillah jomblo keneh.
Idza balagot di mana-mana geus baleg itu binti an Aisyah ta eta tetep katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Non anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saektosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadauh Rasul mana risa jalma zawaja eta ngawinkeun itu siman bintan ka budak awewe tawaja maka pasti ngamah kotaan huka itu siman sa Allah Gusti Allah yaumal kiamati dina poenan kiamah tajal muluki kalawan mahkota pirang-pirang raja akhroja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis sa Ibnu Sahini Ibnu Sahin wa qada'uddini sareng kaopat nyumponan kana kewajiban agama idza wajaba di mana-mana wajib itu ad-din ka anja kaya sapertikeun geus datang naon ajaluhu ajalna itu si jalma berarti ngerjakeun parentah agama teh kudu saperti urang teh rek paeh wa taubatu san kalimat tobat minadz-dzambi tina dosa idza faroto di mana-mana geus dipigawe itu danbi kagok dipigawe kitu biwazni qatlin kalawan ukuran tobatna jalma anu ngabunuh eta qodama tegasna nu geus kaliwat wa ani bni Umaro sareng eta tetep katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma naon in kunna lana uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadits anu neme in kunna tebukti abdi sadaya lana uddu yakin eta ngitung abdi sadaya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi dina majlis yaqulu barina ngadauh Rasul rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur kana doa anu neme Robbi nun Gusti abdi igfir mugi ngahapunten Gusti li ka abdi watub sareng kedah narima tobat Gusti alaya ka abdi innaka saektosna Gusti anta tegasna Gusti atawabu eta zat anu maha narima tobat al ghafuru tur eta dat anu maha ngahapura mi'ata marotin kalawan 100 balikan jadi cek Abdullah bin Umar tepati-pati Rasul calik di hiji majlis kecuali ngadoa ku doa eta 100 wihan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis Ahmadu Imam Ahmad wa Tirmidzi sareng Imam Tirmidzi wa Abu Daud jeung Imam Abu Daud. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.